Naon rupa hal anu tumiba ka diri urang anu diserengan ku kodrat irodatna Allah Ta'ala, eta teh kabeh ge aya maslahatna jang diri urang. Da jalma dina ngajalani kahirupan teh aya nu dibere kabeungharan, da eta jalma teh maslahatna teh kusabab dibere kabeungharan, kusabab dibere beunghar, daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, daek babantu, daek sedekah jeung sajabana. Atuh aya jalma nu dibere miskin ku Gusti Allah teh, eta ge maslahat kamiskinanna teh ka dirina teh. Da eta jalma maslahatna siga kitu, kusabab dibere miskin jadi rajin ngadeukeutkeun ngaraketkeun dirina ka Gusti Allah dina waktu beurang jeung peuting. Terus kusabab dibere miskin teh maslahatna teh. Atuh aya jalma deui anu maslahatna teh dibere hiji musibah kitunya, kusabab geus kajongjonan dina hiji kasalahan, geus kajongjonan dina hiji jalan anu henteu dipikaridok ku Gusti, jeblag teh dibere musibah, sangkan eta jalma balik deui ka jalan anu dipikaridok ku mantenna. Jadi pikeun urang mah naon wae oge nu tumiba ka diri urang kantun ku urang ditampi, disadari, dipahami yen eta teh sagala rupi ge teu pati-pati Allah Ta'ala nibakeun ka diri urang upami eueuh maslahatna jang diri urang. Jadi geuning baraya sagala rupa ge eta teh geuning jang kahadean urang. Allah Ta'ala mangajejeuhkeun ka urang sangkan bagja dunia akhirat. Kitu tah kusabab dibere musibah urang teh jadi apa, sabar teh kumaha, tawakal teh kumaha jeung sajaba-sajabana. Assalamualaikum baraya sarehatnya.